Ngomong balik gue tak kemana. Hei, ayo mana kunaon? Yang modal. Hayang modal. Tuh, WC, makanya tanya gerak. Nah, itu. Ayo luat liwat. Itu WC itu. Heeh. Ayo bakal naon eta? Ayo ke kamar gawe tuh. Orang modal lah. Jor, kan yo. Jing jangan keula tuh kekerage asup aing. Jing jangan kita sabaran pisan gini nya. Keula goblok teh, ngarusuh pisan. Anjing goblok ngari nusuk. Goblok pisan aja mah teu bisa kasabaran. Cenah si Pin aya beja gering cenah nya. Oh, ayo baca mah euy. Emang si gering naon sih eta? Apa? Aya beja unggul cek batur. Oh, atuh ieu urang sok ngalongok. Ayo tuh. Soalnya kan babaturan oge eta si Pin teh. Cong nyumpang langsung detik aja. Yuk, oke. Aduh. Halo. Halo. Cenah gering mana kunaon? Oh, gering, aduh, si bebeteng gue trek cager-cager orang teh ya, aduh, padahal mah tadi mah geus enakeun. Ayo mana salok tercan. Geus. Terus geringna naon cenah eta? Jalana. Genan ieu teh urang meriang bae. Kada tuh bisa kecing batu. Kayak gitu ke jalan mah. Mana emang brokeun bae iih. Kalau aing hayang iih. Anjing aing ke batu. Aing kieu batu barudak. Kun bae ame loba sakalian. Heeh, ame bukatin imah. Anjing. Badak gini. Diangkat-angkat itunya. Wah, di jangan teh. Si Aken telepon aya naon ya? Halo, cuy. Apa kabar? Baik, Aku aing seul beuteng ya. Tos makan, Can. keacan ieu teh. Soal makan di luar. Boleh? Siap, kebenaran deh, kancan makan ya. Ya tuh, kita jalan. Yuk. Ayeuna mana posisi di mana eta? Oh, bener. Hai, Bro. Terus, Geus beunantan ya cuan ya apa ayeuna ya? ngan menang 7.000 perak aing mah. Atuh ku aing tah deui tah, ye duit ye. Aing si anjing cak modal. Kesopan cek aing. Jeung aing ya. Protek aing kada teuing. Ye makana lamun masih ngora sia teh sing giat, ieu mah goyah ke karak hudang sia. Ih goblok geus penuh nih bae. Bonjon. Buhintik. Cek aing ge mules-mules. Ai sia. Emangnya aing teh bisa males ka sia? Adalah ye. Anjing.
itu dia dicarekan weh ayo. Mana teh di mana aing? Ayo wae dicarekan. Naon atuh aing ge hirup kieu teuing. Beng, sia kunaon eta? Kita nu parusing kitu geuning. Aki, aing-aingan. Ayunan juga budak. Sia kunaon, Beng? Kumaha sih? Wadeh ka kami. Aing geus dicarekan ku Pak Ustad buku. Pusing aing lah ruping eta Ustad. Emang dicarikan kunaon? Mending sia bisa dicarikan kitu. Aing dari dicarekan ku Pak Ustad buku ya. Emang kan dicarikan kumaha? Kunaon dicarikan? Iya aing teh tadi teh adan, tapi kali dicarekan ku Pak Ustad. Manya dicarikan? Emang kumaha? Ya, cek Abah bisa teu mun adan panto molongo. Atunya sah-sah bae. Manya teu sah. Ustad nu kumaha sih nu mana urusanna ku aing? Mun aya jelema adan teu sah. Aing teh tadi teh kieu ya adan teh. Tulungan lain ya. Anjir, ya, ngagawekeun ka aing. Yo, aing teh tadi teh kieu adan teh. Pantau molongo, pantau molongo. Anjir si goblok. Halas ku aing teh mah didengekeun serius. Dasar siram jadul.